Ieu mah keur carita nu belah dieuna bae. Ya Allah ya Rabbi tabaruk. Kayak aya dongeng zaetik waktu mama Satibi pupus. Gentur Allah yarham aya santrina kabagian eta santrina teh urang Cianjur paling nakal jasa. Bisa ngaji mangan santri teu boga gitu bae nakal teh artina teu akur jeung wejangan-wejangan mama. Ai maot nyana kabagian kolorna kabagian nyana ta kudeugel meureun mantap kitu ge deugel kabagian dipake kamodelanana asal make calana eta da jam 1 hudang bae asal jam 1 hudang lamun teu make eta henteu asal jam 1 hudang terus bae teh salat kabelah dieuna terus ngeunaheun ibadah teh eta teh kolorna doang kolor eta pokona mah asal geus teu diseuseut inum bae geus urang ujian tak kolor ya Allah tak lain sambarangan ahli ibadah pohara jasa itu kaos Ki Hairun teh ka dieu ka Abah Ki Hairun terus ka Ki Ahmad kaos bagus nu mantap kula nyaho sok dipapake barolong ka dieu kula sok nanya bah eta kaos barolong gitu atuh padahal mah loba nu sejen sia mah teu nyaho cenah barolong sok dipake bae mending mun di imah bae deuk ka mamana ge make kaos eta barolong jasa itu awalna mah teu ngomong-ngomong masyaallah diriwayatkeun ti Siti Asma putri daripada Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anjeunna nyarioskeun yen anjeunna kitu ngaluarkeun jubah Kangjeng Rasul ta ieu jubah Kangjeng teh masyaallah kabita amat geus eueuh Kangjeng Rasul mah aya Habib Rozak ieu bae ieu jubah Habib Rozak ulah deukeut teuing we magpupat saja borenganan eta jubah Kangjeng Rasul teh di pinggiran ku sutra belah hareup najaib mah ieuna teh ieuna make sutra insyaallah alkum saini jeung ieu dua leungeunna tadi dieuna make sutra paingan Haji Pudoli make kuari iya di dieu make wal parjain jeung belah pinggirna terus ka dieu teh make di dieu terus di pinggiran ku unggal-unggal ieuna make sutra di sutrana ieuna mah katun ieuna mah biasa ieuna di sutra di badan ieuna jeung ka dieu kahandap masyaallah kitulah rawahu Abu Daud asalna hadis mah ieu teh dina di Muslim nambahan kieu cenah ieu nya saleresna mah eta jubah teh aya di garwana nu nami Siti Aisyah radhiyallahu anha salami Siti Aisyah jumeneng mah dicepengna ku Siti Aisyah bae dugikeun ka hatta ku bidot dugi ka pupus saparantos pupus si Siti Aisyah jubah dicepeng ku simkuring cek Siti Asma teh wakana Nabi Kangjeng Nabi teh eta teh albasu sok nganggo kana jumbah eta panah nu nagsiluha ku kami sok diseseh we paranti nu gering mun aya nu gering ke dikacaikeun diinumkeun dipandikeun yustasfa biha nyuhunkeun kawarasan we maksudna bil barokah ku jubah teh dina tafsiranna komentar di ditu di Bukhari Muslimna atuh terus bae asal diinuman ku cai jubah eta calager jelema berbagai penyakit kitu keneh du dipandian hungkul diusap coba ku ari make jubah Habib Rozak asana memeh dipandian lain hiber puyeng teh heula ya Allah ya Karim lain sembarangan orang pakaian ahli ibadah komo atuh ieu mah Kangjeng pan waktu saya Abdul Qadir maot teh pan diguntingan bajuna diguntingan nu teu kabagian teh harayang jubah Syekh Abdul Qadir dibelah dua mimiti nama teu saparo aing saparo dina zawahir
Kemudian nu ieu hayang deui belah dua, nu ieu hayang deui belah dua, terus datang ka sainting. Urang mah ieu dibagikeun ieu hayang embung. Insyaallah datang ka nu rajit-rajitna nu sabda komo nu Kangjeng mah tuh caritakeun nu Kangjeng. Ieu mah keur carita nu belah dieuna bae. Ya Allah ya Rabbi tabaruk. Kata aya dongeng zaetik waktu mama Satibi pupus gentur Allah yarham aya santrina kabagian eta santrina teh urang Cianjur paling nakal jasa bisa ngaji mangan santri teu boga gitu bae nakal teh artina teu akur jeung wejangan mama. Ai maot nyana kabagian kolorna kabagian nyana ta kudeugel meureun mantak kitu ge deugel kabagian dipake kamodelanana asal make calana eta da jam 1 hudang bae asal jam 1 hudang lamun teu make eta henteu asal jam 1 hudang terus bae teh salat kabelah dieuna terus ngeunaheun ibadah teh tetep kolor eta pokona mah asal geus teu diseuseut inum bae geus urang ujian kolor ya Allah tak kelain sambarangan ahli ibadah pohara jasa itu kaos Ki Hairun teh ka dieu ka Abah Ki Hairun terus ka Ki Ahmad kaos bagus nu mantak kula nyaho sok dipapake barolong ka dieu kula sok nanya, bae eta kaos barolong gitu atuh padahal mah loba nu sejen cenah teu nyaho cenah. Barolong sok dipake bae. Mending mun di imah bae deuk ka mamana ge make kaos eta, barolong jasa. Itu awalna mah teu ngomong-ngomong ka belah dieu nama ngomong ieu teh Ki Hairun cenah terus ka kiamat ku Abah ieu kaos ieu. Masyaallah. Jadi makekeun tabaruk. Urang mah hayang ge urut artis. Mun aya Oma Irama tah kakarak eta mah paling dibagikeun dilelang sama kos itu mah lain binar jadi orang jadi pinter ngawih hingkeuna ka ditu insyaallah beda-beda kebanggaannya urang malamun guru urang ahli ibadah mau sir be hayang tabaruk batur beuh harayang tapi lamun artis maot urang mah teh hayang diberi embung aing beusi tepa batur buat perbut, masya Allah. Eta Elvis waktu maut, petna doang sabaraha harga, petna doang pet Elvis, miliaran. John Lennon mah kamari ieu dah, sapatuna doang, mahal lagi. Bah, non gitu ngaranna miliaran sapatuna. Masya Allah, luar biasa. Eta batur mah kararitu. Ke zaman lady day eta jilbabna mahal jadi dipakai ku lady batu geulis dipakai ku si inem mah dari si baiem tungtungan eta mah lain urusan bagus jeung gorengna nilaina sulit dicaritakeun lantaran aya penilaian tersendiri terhadap benda-benda atau pakaian ai urang mah sakadar tabaruk doang. Sakadar tabaruk doang malah kabelah dieuna sok disimpen we aya jubah baheula tuh di Syekh Mubarak. Ya Mubarak di Cisoka eta jubahna teh apa lamun make jubah eta teh hiji giat bae nomor kadua mun ditembak teu teurat. Jubah Syekh Mubarak. Kabelah dieuna terus diperbutkeun akhirna disimpen sanggeus disimpen kabelah dina leungit bae sanggeus leungit teh osok aya sorangan tadi tihang jubah teh nu kaberenehan mah sok aya di tihang tah eta jubah Syekh Mubarak teh hiji mangsa aya nu kaberenehan dicokot ku nyana orenganan teh mah nu nipu jubah dirinya teh mah datang ke kuari jubah Syekh Nawawi aya keneh jubah Syekh Nawawi kuari aya keneh jubah Syekh Nawawi berarti 200 tahunan tadi dia tadi Lampung Gunung lamun urang kadinya ka anak incuna minta nginjem teu naon cincin aya keneh cincin anu keur ieu sok dipake ku minantuna waktu minantuna nulisna dicarekan
tulis sakitu bae cenah si angel jasa Syekh Nawawi ka minantu nanti ngaranna Najihun ngel si nulis sakitu bae itu mah sekali deui ditanya encan sekali teh pakai cincin teh pakai cincin nulis sorangan pakai cincin eta teh jadi bari peureum ge leumpang beta sileungeun teh masyaallah coba urang ge meuli cincin tadi mingguan dipake teh peureum bae ya Allah eta aya naon atuh geus kitu bae teh dinanaonkeun Gusti Nawawi ge marilu bae eta mah hadam-hadam kamari diinjem tahun kamari anu nginjem kiai orang Serang sudah ditabaruk aya wiridan penting teh ngan ngahikmat kiaina di Serang bebeja ka kula pakailah kunyana isukna dianterkeun deui teu kuat cenah teu kuat teu bebeja nya pokona ulah sembarangan cenah mah jubah kula ge hampir bae hampir teu kuat teu kuat tah eta Syekh Nawawi jubahna ku aya leutik Syekh Nawawi jubahna berarti awakna leutik kaya jangkung gitu sebab ningali dina jubahna tah kitu nya masyaallah da ieu Kangjeng Nabi teh kos kitu panahnu nagziluha cenah ku kabeh masuk di sewe teh jubah teh lil marda yustasfa biha supaya tabaruk supaya cagi tuh kitu wazadal Bukhari fil adabil mufrad makana yalbasuha Kangjeng Nabi teh ieu teh sok nganggo kana eta jubah lil wafdi pikeun nampi utusan aya utusan ti Yaman aya utusan ti Mesir aya utusan-utusan tamu-tamu Kangjeng selalu make jubah eta berarti Kangjeng Nabi teh peduli hartina Kangjeng Nabi teh ya kita tanggap mun aya tamu atuh henteu saayana biasa Kangjeng wal jumati jumaah make jubah Kangjeng Nabi ieu mah jumaah jeung ka kebon eta keneh bae di warung eta bajuna jumaah eta ulah jumaah mah biasa sigrek elehkeun kiai habek ke jubah orang udang-udang masyaallah dari Kangjeng Nabi wahara luar biasa jadi Kangjeng Nabi selalu nganggo jubah nu jubahna dipayuna di dieu jaebna kerahna ka dieu eta teh dilapi di sisian ku dibaj kemudian itu pananganana di dia nganggo sutra terus kahandap lagi sisina nganggo sutra eta ku Kangjeng hadir teh naon sakitu bantah dina tafsiran hadis lain hadis ieu di tafsiran ukuranana 4 jari ya 4 jari teh eta teu meunang leuwih ti 4 jari bagus nama 2 jari si sutra na teh jadi ukuranna ulah leuwih ti 4 jari gedena nu bagus sama setengah ti 4 jari jadi 2 jari geus 2 jari doang segede kieu jadi dilapis kiri kanan eta teh jangan hormat tamu sebab tamu teh utusan Allah geus urang ngahormat lain hayang ka alam tapi ngahormat ka anu ngutusna Allah subhanahu wa ta'ala urang salat Jumat dipiwarang ku Allah bunga luar biasa lantaran wayana salat Jumat per mingguna dosa-dosa urang caroplok ngahormat urang make jubah urang sedemikian rupa ya Allah besok aya nu ngomong sia sok-sokan segala urang ada yang ngomong gitu terus pokona make jubah terus itu bae jadi engkeda kula masuk ingat ka dongeng Gus Dur teh aya jelema ceramah make pakaianna biasa bae aya supirna make jas kan balik teh atuh panitia ngeupeulanan anu jang kiai ka supir nu jang supir ka kiai salah kostum eta teh ke kiai teh kabeneran ieu keur di pangajian enggak bahas ikhlas pas enggak bahas ikhlas datang ka ieu mah teh dibuka ya gara-gara ngabahas ikhlas jadi kieu jadi nyana teh teu kuat isuk dan nanya ka supirna "Fir, sini." "Ada apa?" "Sini." Loh. Emang yang nyawa teh dia dibere sabaru keur peuting. Oh, itu mah urusan panitia cak supir teh. Geus nyahoeun nyana ge salah ieu. Emang si dituna bae ti kudrat lain kudrat kitu. Aing mah nanyakeun. Sia sabaraha diberena moal dicokot ku aing ge. Bagi cokot teh lumayan jadi masa juta aja ya mah hak supir itu izin mas ya tungtung mah ojol pan kiai ojol yang jang siang baru ini jang aing cok supir teh teu bisa gitu tajakeun ka panitia ka ditu
tanyakan ku supir, bener salah. Di mana ya letak kesalahanana? Orang supirna make jas, make sorban, ai kiaina make gitu, baju biasa tuh make sorban. Salah kostum. Ulah sing ade. Kesalahan. Masya Allah, ya Kangjeng Nabi sigren make jubah, Masya Allah luar biasa. Kabelah dina pakai istisqa. Ya Allah, hayang amat mulainya ayatnya meneting mereni luar biasa. Ngan Gus ka mana ngan aya sendal we kan aya tarumpah diaman. Tarumpah Kangjeng aya kan. Tarumpah Kangjeng Nabi teh aya kan di naon gitu diamankeun diaman mantap Yaman kumaon eta suarana poharamat jeung dipake kasieun orang aya tarumpah Kangjeng aya nu ngamankeun. Jadi Habib di baheula teh datang aku dirahasiakeun tapi dirahasiakeun ngan aya. Masya Allah, bejana cenah eta nu kamari dicaritakeun Habib Umar teh pernah minum cai tarumpah. Ku bapana dibuka dikagelaskeun caian diinum. Ku ari khariqul adat. Bisa hiber. Atuh coba eta nya mun ka urang diinum-inumkeun we kitu saha mah. Ai hese-hese mah tarumpah Habib rojak bae. Kangjeng Nabi kantos nyarios dina setiap aburan onta 40 adalah onta bintu labun. Ulah dipisah-pisah onta tina hitunganana lantaran baheula ku embung-embung na zakat dipisah-pisah. Onta nu ieu 20, nu ieu 10, nu itu 30 teu dihijikeun sehingga atuh teu ngazakat ka zakat. Lantaran dihitungna ja nu kandang ieu mah 20, ke nu kandang nu itu 10, kandang itu sabaraha henteu dihijikeun lain kitu bogana sabaraha hijikeun kabeh mun aya 40 wajib zakat. Manatoha saha jelema nu mikeun zakat tujuanana hayang boga ganjaran falahu ajruha jelas bakal diganjar. Jelema nu nahan zakat bunga zakat tetep bae sebagai tugas pemerintahnya na kudu nyokot secara paksa. Bahkan sebahagian hartana ieu merupakan suatu azmah hak anu wajib min azmati rabbina. Dina kepemerintahan khalifah ieu kudu dilakukan seperti kieu. Di urang mah nu utar atur soal zakat, urang mah soal paharaman bae. Yane pajak mah dikeraskeun gobe kudu mayar. Adapun zakat mah nu ngurusan sakalina aya nu ngurusan zakat fitrah pengembalianana. Teu jelas jang nyana jeung nyararana bae. Fakir miskin mangan zakat darja diumpan hungkul. Teu dikenakeun ka fakir miskin ayo jubang ke di akhirat bakal ka rumaha. Eta mui anu diberatkeun di negara jang ngutak ngatik urusan-urusan tentang zakat di antarana nyana teu berdaya. Engke di akhirat coba deleukeun kumaha coba. Nyana salam ge ka malaikat moal dijawab kajen ku kumaha. La yahilu li ahli Muhammadin ta'ala ke keluarga Kangjeng Nabi Muhammad syai'un min zakat met oge ulah. Teu meunang jeung teu sah mikeun zakat ka keluarga Kangjeng lantaran zakat mah adalah kokotor rereged. Teu pantes anu suci nu murni nu bersih diregedan ku urusan dunia komo meunang tina zakat. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Al-mana al-ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa ijmal al-imamu tawi imam menua buhulan pirang-pirang kang genteni ing imam ya khudunaiku pada ngaralap ya imam lan nuab kabeh zakat dal mawashi ing zakat pirang-pirang ingon-ingon kohron kalawan maksa liman manaha saking ongkang nyegah yang manha ing zakat. Amun teu daekeun ngazakat meunang dicokot. Zakat naon bae ge ku kakawasaan imam maka imam meunang maksa nyokot.
sakumaha jelema nu boga hutang geus jatuh tempo. Zaid boga hutang kaki Umar pada tanggal Januari tanggal 1 ieu endek mayar. Kemudian tanggal 1 terek mayar bae. Tagih ternyata terek mayar cokot naon wae meunang. Misalnya dirinya aya televisi cokot motor, cokot ayuh masih kene aya mah ternyata kurang kene pamajikan anak cokot. Aduh, tuh kobul bae nya nama. Geus teu beres mah giliran salah kobul. Wa zamut tabakun alaih lan utawi iki kaulikum mutabak alaih. Nawahal maliku maka lamun nganiatan haing zakatul mawasyu sabahal maliku engkang ngamilike inda akhdil imam ing dalam nalika ngalebe imam laha gadue zakat sakota anhul wujub maka logor anu saking malik apa kewajiban ketika dicokot secara paksa ku imam kemudian nyana niat jadi berarti kutibalahul ajulan den tulis kadue malik apa ganjaran wal barakatulan keberkahan. Jadi urusan dipaksana adalah eta tugas di pemerintah tugas secara syar'i. Ketika dipaksanya niat atuh geus bae lantis logor kewajiban tur meunang ganjaran serta keberkahan. Wa illam yadba ikhtiaran lan sarajan orang ngawekeun ya malika ing zakat galawan ikhtiar milih-milih akhadha imam min qahran ajadhu lan ngalep ing zakat sapa imam min saking malik galawan bagza ajzaatu maka nyukupi ya wa in akhadha sarwajan lan lamun ngalap atau akhdhuha atau akhadha wa in akhadha lan lamun ngalap ing zakat sapa imam saking malik kalawan paksa maka nyukupi ya zakatuhu ing malik cukup bawa saqatan hul wujub lan logoran saking malik apa kewajiban wa niyatul imam kafiyatun wa niyatul imam tawi niat imam iku kang nyukupi an niatihi saking niat ya malik niatna imam cukup bae terhadap niat malik wa qad fatahu lajulan temen potu ing malik apa ganjaran nu bogana tedaekeun ngaluarkeun zakat paksalah ku pemerintah nu nganiatan zakatna adalah imam jadi bae cuman ganjaran mente lantaran teu aya karidhoan at-tahlilul lafzi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu ma'hu huwa alladhi tuf'alul asya'u kulluha ma'hu wa bihudurihi wa huwa Allah al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqibu ma'a kulli syai'in wal hadiru ma'a kulli syai'in wa huwa ma'akum aynama kuntum. Qala sallallahu alaihi wasallam anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal wali wal waladi. Nyaritakeun mapul ma'ah mun urang carita mapul ma'ah carita jurumiah eta mah carita budak nu gagarak asup ka pondok pasantren supaya ulah salah macana ja'al amiru wal jaisha ulah dibaca ja'al amiru wal jaisi besi dibaca ja'al amiru wal jaisu. Jadi kudu aya aturan ja'al amiru wal jaisha stawal ma'u wal khosobata gampang tapi mah carita mapul ma'ah secara isyarah maknawi urang lamun carita zohir mah babari mata urang didelekeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho kadeuleu kadenge aing nyaho jasa kadeuleu sia
kicep teh aing nyaho ka kicep sia nu didele ku sia teh makhluk aing mata nangieun aing nu didele ku sia nangieun aing deuleu sia nangieun aing atuh mana nu urangan luhur tah mulai tah rada luhuran di kamari nu kamari ge poho aing nyaho kana denge sia ngadenge naon bae aing nyaho sebab ceuli sia teh nu aing nangieun aing ku aing didengekeunana nu kadengena suara-suara makhluk aing ayo gerage suara manuk nang aing suarana ge meunang aing nyuarakeun suara kori nage nangieun aing suarana nangieun aing suara-suara naon bae eta teh suara makhluk nangieun aing ceuli sia bisa ngadenge nangieun aing ceuli sia ge nangieun aing aju mana nu sia daeuh gerage mana nu sia ambe sia kanyahoan ku aing nyaho kada ambe sia ngeunah jeung teu ngeunahna seungit jeung teu seungitna nu ku sia diambe aing nyaho resep jeung teu resepna nu ku sia ka ambe aing nyaho sebab irung teh nangieun aing bisa ngambe teh ku aing nu diambeuna ge makhluk aing mana nu sia sok gerak gabe nah maf'ul ma'ah teh allazi tuf'alul asya'u kulluha sakabeh perkara eta teh ma'ahu bareng jeung allazi teh Allah allati tuf'alul asya'u nu dipigawe seluruh perkara beusi aya nu nyesa sumulkeun ihatohkeun kulluha sakabehna nu nyesa hiji acan ternyata horeng ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah bahkan wa bihudurihi kalawan hadirna Allah wa huwa allazi ta Allah alqaim ala kulli nafsin bima kasabat anu ngatur kana seluruh awak-awakan dengan naon nu kunyana diusaha. Urang nyaho teh urusan tauhid tapi karasa ka jero jajantung hese. Mantara kuari dikonsentrasikeun. Awak urang tatadina eueuh roh heula dijieun. Sesuai jeung waktu nu ku Gusti Allah ditimbulkeun ka dunya. Roh diasupkeun mulailah wujud urang ti eueuh ka aya nu ngaayakeunna Allah kuari gurak-gerakna urang salila urang aya di alam mulki alam nasut urang gerak nang ngagerakeun Allah urang cicing nang ngicikeun Allah dengan kata panjangna Allah te al-muharriku wal musakkit nu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun dengan kata simpelna al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat nu ngurusan kana sakabeh awak bima kasabat kana naon nu diusahakeun ku awak nu dikasab ku awak kicep urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah dege urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah anu ngurus ambe urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allahan lengkah urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allahan diuk urang kasab urang ngaranna eta aya Allahan keluar kabeh horenganan ma'ahu bareng jeung Gusti Allah dirinci ku urang ari urang nu mantak bisa diuk teh make naon make tanaga ai tanaga nu saha nu Allah
urang lempang maka naon maka tanaga jeung kakuatan tanaga jeung kakuatan nusaha nu Allah urang bisa maca Quran eta maca Quran maka naon maka biwir ari eta anu maca ngamacakeunana bisa maca makharijul hurufna maka naon maka pikiran pikiran teh nusaha nu Allah akal nusaha nu Allah urang osok ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin berarti urang teh nyaho sadar bahwa eta teh kapan nu Allah kabeh ge nu Allah kabeh nu urangna nu mana eueuh nah ketika aya nu diaku ku urang ieu teh mata aing sing hade ieu teh ceuli aing etalah hijab antara urang jeung Allah. Ketika urang ditanya maka tauhid ai eta mata nu saha nu Allah. Kiceupna nang ngagerakeun sa nang ngagerakeun Allah. Peureumna nang sa nang ngagerakeun Allah, disehatkeun ku Allah, digeringkeun ku Allah, isuk pageto mungkin bae anu dibutakeun nang Allah, anu dicagerkeun deui ku saha ku Allah. Berarti mutlak nu Allah. Kuari teh kurang diaku ieu mata aing beuh kuari jadi kos kieu ngaku eta mata aing hijab di dinyalah antara jauhna urang jeung Gusti Allah. Waduh kiai ai kitu berarti teu meunang dia aku teu meunang kumaha mun urang kuari ngomong kieu bae ieu mata Allah gering meunang tante tuh kumaha sia bae tah mah Helanan hese tah dek gaji hakikat teh hese sebab urang mah di syariat ge can anggeus eta mah percis oko santri jeung kiai nu kukula didongengkeun ti heula teh aya kiai kadatangan tamu aju neangan jang nyuguhan ka sisi ka gigir aya kotok jago dipencit gitu kan disuguhkeun santri nang sapoe dua poe ieu neangan kotok hayu nu bebeja dipencit cenah ku kiai oh ku kiai dipencit aju bebeja ka kiai mencit kotok ablah tupan sia geus diurukan ku aing kotok teh eta teh teu meunang di aku janu Allah jadi aing memencit teh mencit atuh boga Allah bae geus ulah kumaha nya kabeh nu Allah sing yakin ka muridna kos kitu sing yakin eta teh nu Allah teu meunang di aku benar menang dua poin beki ai dipencit beki ai dipencit wow pesta jana jeung santri wow nyate segala rupa kiai leungit embe manggening be Garut waduh embe warna raja geus tulak cangkeng kiai saha ieu nu maling embe aing saha anu laporan saha santri wah panggil santri siap mencit embe mama ulah sok di aku mama eta teh nu Allah ulah teh apan ilmu teh ti mama kabeh ge cenah nu Allah lah pokona mah teh di aku kukula ge pencit bae ku kaya aing mah nu Allah ge ulah gede-gede teuing we sadar kiai aing salah ngadidik ka murid teh teu meunang salah ngadidik hakikat teu meunang dibawa ka syariat waya syariat bae tungtungna pada takos kitu acak-acakan ai keur nyareat ulah sok dibawa ka hakikat atuh murid mah santri can datang ka hakikat ai kiai geus hakikatan atuh sakitu ge deres gan embe henteu anapa dipencit jeuh teh eta wayah syariat didik syariat bae ulah sok totorekatan kela mun geus naek ka torekat jangan ge sadar aing teh keur aya dina si naon kitu ngaranna dina kolom torekat aing teh keur aya di koridor torekat. Jadi lamun keur syariat di bahasaan torekat atau asup ka jeung kumaha ge. Ketika nyana geus suluk di torekat kuari ngabahasakeun hakikat atau memang eukeurna pas sakumaha budak SD kuari dibere pelajaran SD pas. Kuari naik, kuari SMP dibere pelajaran SMP pas. Kuari naik SMA dibere pelajaran SMA atuh pas. Kuari mah budak SD di pagahan I love you. Waduh, udah SD atuh balik sekolah geus jarah bahasa Inggris. Good morning say. Hey. Budak SD geus nyor good afternoon say. Waduh. Kabeleun I love you pan budak SD teu pantes disebut I love you.
ya Allah ya Rabbi eta naon tah teu akur teh kos kitu teh eta SD mah SD bae ini Budi ini kakak Budi ini bapak Budi ini bapak kolot Budi tah eta pas lagi gadege keur hayang seuri ongko ja keur aing mah baheula keur SD ja teu kitu atuh geus bae dibogahan itu naon ngaranna nulis 1 2 3 4 datang ke 10 11 12 beres kali-kali ada hiji kali hiji dua kali dua terus hiji kali hiji terus kali-kali ada hiji dua terus jadi kayak kurang dihafalkeun terus bukuna ge bisa diturunkeun buku kelas 2 ke kelas hiji buku kelas 3 ke kelas 2 kuari mah teu bisa kuari mah jadi campur bisnisna terlalu tinggi geus pohara jasa geus dek dididik pinter kumaha tuh ja pinter ge imah kuari mah pinter minteran. Nah kembali deui ku urang kuari ulah salah ngadidik waktu urang syariat bae naik di golongan thariqah bae naik ke hakikat bae nu mantap urang ngaji kuari kan kelasna kelas hakikat jadi lamun keur ngaji kelas hakikat didengekeun ku jelema anu memang ieu nyana bersyariat cara urang ngan teu sadar bahwa ieu keur pendidikan hakikat contohna lamun urang dek ibadah ka Gusti Allah kudu boga kayakinan anu penuh ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat ulah sok milu-milu urusan Gusti Allah urusan rizki urusan Allah geus urang lamun milu utar atur urusan rizki misalna urang tani misalna urang dagang jelema pang goblok-goblokna jelema nu dek ibadah ka Gusti Allah tapi jana ngawarung boloon bin tolol bin goblok bin oplo teu percaya ka Gusti Allah jelema dek ibadah ka Gusti Allah tapi jana jadi pemerintahan eta mah tolol bin goblok bin oplo bin sabodos ya jelema dek ibadah ka Gusti Allah tani tolol jelema dek ibadah ka Gusti Allah make jeung aya hurupan harapan toma bolon. Kunaon memang ibadah ka Gusti Allah ulasan rezeki Allah nu ngatur. Kuari kadenge tah ku lurah ku camat bae teh mah kiai ekstrim amat. Kadenge kudu ngawarung boga ruko. Kiai ulah diajian teh mah kos kitu mah bolon teh mah kiai. Ngablon-blon kan ka kiai. Nu tani gitu kene. Kanu ceramah ge blon kitu bae. Jelema ayeuna mah deuk ibadah ka Gusti Allah aju nyaramahan batur puguhnya nage caramahan keuneun tapi nyaramahan ka batur recis tabakos lilin ayeuna dibeulem batur kacaangan kan goblok eta jelema nu kos kitu teh tolol eta jelema kos kitu oplo eta jelema pancagian eta mah kiai kos kitu makomna ieu keur makom hakikat balik deui ka makom syariat atuh tenang deui budak ibadah ka Allah tepan kudu make tanaga itanaga tepan kudu dahar atuh teh nganjang dahar sia ngawarung atuh kuli-kuli aya hesebe mah maling ge masalah kabablasan teuing sama kabablas tah jadi kabakom sama kom mantak ieu nu diajina teh naon kuari tah eta tah kos kitu tah ieu teh keun lain makom syariat ieu mah keur makom hakikat kelas tah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah watu heuy mah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah. Boh. Anu lamun teu boga roh komarah teh ieu mah. Aduh, ieu mah hakikat mikung teh pokos kitu. Aduh, tadi sabakom. Ieu urang keur carita makom syariat syariat, keur makom tarekat. Ieu mah keur makom teh makom hakikat. Lamun urang nyaritakeun makom hakikat luar biasa Kangjeng Nabi Ibrahim be hiji. Kangjeng Nabi Ibrahim teh geus diasupkeun kana ketepel dek dialungkeun kana seuneu. Perintahan Raja Namrud. Kumaha Kangjeng Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir eta babacana. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nyukupan ka kaula Gusti Allah. Anu puang bagus-bagus dah jadi wawakil bagus ya nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Jol malaikat Jibril. Ibrahim, maneh teh dek diketepel dek dibalangkeun ka seuneu. Ala kahajatun. Ayo cepet. Boga apa kabutuhan teh dek dilaporkeun ka Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, amma ilaika fala.
butuh ka anjeun mah henteu hiji we ka Gusti Allah adapun ka Gusti Allah teu kudu make anjeun nyingkir maneh Jibril nyingkir ka ditu ulah kadeukeutan aing cek balik jadi peralamat awas henteu badak dilaporkeun da kudu dilaporkeun memeh aing dijieun ku Gusti Allah Allah geus cahoon bahwa aing dek dibeuleup cenah paeh di jero seuneu di dinya aja lain waduh cek balik Jibril kakarak manggih jelema model kos kieu dek ditupan urang mah atuh wae kakarak dibaringku saeutik bae ge waduh mana hansip minta tuh lu gurawa ka hansip sebab naon makomna urang makom syariat jadi urang makomna makom syariat perlu syariat hansip ka dieu keun hansip kita ada yang ngabangangan naon itu ngaping aing tuh ka hansip we butuh komo ka abri malaikat Jibril ku Kangjeng Nabi Ibrahim geus henteu dipaelu eta ngaranna hakikat tuturkeun ku maneh kos kitu ku sia tah urang makom syariat taju nuturkeun Kangjeng Nabi Ibrahim coba ge misalna bae urang ayeuna teh dibaringkus dah kumaha Allah bae paeh di dinya sia Kangjeng makom syariat urang tingali Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika Kangjeng Nabi Musa berangkat di imah Kangjeng Nabi Syuaib di Yordan kemudian manehanana kamadian eta teh melalui Gunung Tursina nu geus ka ditu mah kabayang Gunung Tursina teh ya Allah nu encan ka ditu mah paling ngabayangkeun Gunung Santri di luhur tukang saong geus sak kitu dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam pamajikan teh mangkaning pamajikan teh keureun kemudian tengah peuting poek mongkleng buta rata eueuh bintang eueuh nanaon sinar bulan teu aya poek teu nyaho jalan Kangjeng Nabi Musa teh ieu deuk ngalanjutkeun perjalanan teu nyaho jalan mesti ka mana ieu teh jalan teh ku urang bisa dibayangkeun nu geus ka ditu mah bisa ngabayangkeun wah liweuh teh jalan teh nyai katingali ku Kangjeng Nabi Musa cahaya di Gunung Tursina ketika eta nyambung jeung Kangjeng Nabi Musa kumaha nyambungna kebutuhan Kangjeng Nabi Musa hiji Allah kuari aya tanda ti Gusti Allah sinar nu sinar eta teh teu bisa kadeuleu ku sasaha lain ku mata kadeuleuna ku golbi ku sirri ku maknawi atuh sanajan babarengan jeung pamajikan teu deuleu babarengan misalnya jeung Haji Habib Rojak atuh beuki poek kual kadeuleu ieu mah kadeuleu ku Kangjeng Nabi Musa hungkul sinar teh luar biasa kumaha drastis spontanitas Kangjeng Nabi Musa saat eta hiji nu dibutuhkeun Allah pamajikan nu sakitu dipake ka cintana ditinggalkeun aya harta nu dibawa buntelan ditinggalkeun henteu butuh kana naon kumaha eta cek Kangjeng Nabi Musa inni anastu nar ya ahli umkusu cicing maneh di dieu ini anastu nar kaula leuleuh cahaya pamajikanana geus teu bisa ngomong ku kumaha pan ieu abdi dibawa teu bisa teu kadeuleu pamajikan teu kadeuleu buntelan teu kadeuleu segala rupa geus teu ngurusana naon golbu teh ngan ka Gusti Allah we hungkul narabas lempang ka mana nuju cahaya andai kata di dinya teh aya batut moal karasa batu kaliek andai kata di dinya teh aya orai moal karasa orai diliek andai kata di dinya teh aya jurang moal karasa lantaran ieu nyambung hakikat gelbu Kangjeng Nabi Musa jeung cahaya nu aya di Gunung Tursina hiber Kangjeng Nabi Musa ulah dibayangkeun leumpang cara urang kotrek dikira datang beuh komo ka Gunung Santri bisa turun deui urang deuk ka sumur 7 bareng jeung Haji Pudoli moal datang sebab naon kakarak datang ke pertengahan di SMS acara direngkas betung terjadi naon eta berat ka acara berat ka dunia berat ka mangsa makhluk moal datang ka Gusti Allah urang kuari tuturkeun Kangjeng Nabi Musa ketika urang ka Gusti Allah ulah aya nu beka berat tah nu mantak ieu deuk guru hakikat hese teh melalui torekat ninggalkeun etana andai kata keur ngawarung eureun sia ngawarungna andai kata manehanna keur tani eureun sia tanina
andai kata manehna keur di organisasi keluar sia ti organisasina andai katanya keur babarengan di satu kelompok keluar sia di kelompok eta maneh teh keur magahan ngaji di yayasan belum yayasanana sia teh keur jeung santri teh ngawurukan atuh lamun berat ka santri berarti teh leuwih berat ka santri mah ninggalkeun Allah tinggalkeun santri pan berat eta kos kitu nu matak guru nama aya bae saha jelemana kuari nu endek belajar norekat saha jelemana cenah aya di itu nu norekat saha kiai mana kiai anu syaratna kumaha norekat lamun geus anggeus cenah kudu mayo sapi pan cabok teh kiai kos itu manya torekat urusanna jeung sapi manya torekat urusanna jeung cenah make mahar 100 gram mending diabing teh guru torekat kos kitu mah bebeskeun habek ka sumur 7 hubunganana torekat mah justru ndek nyingkar-nyingkarkeun nu kos kitu Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikan jeung buntelan ketika deka Allah ditinggalkeun kabeh teu berat saeutik kacacan sat hiber ka ditu urang lamun deuk hiber ka Gusti Allah kuari tinggalkeun beusi Habib Rozak boga motor mio tinggalkeun bikeun ka pudoli bikeun wow cak Habib Rozak daripada tinggalkeun mending nambahan tuh mah ese eta kos kitu tuh urang mah berat ku eta nah ieu teh ya lamun urang geus datang ka innallaha ma'ana wa huwa ma'akum ijid kabeh ka dunya urang teh maca shalawat nu kadeuleu Allah maca zikir nu kadeuleu Allah urang salat nu kadeuleu Allah silaturahim nu kadeuleu Allah urang ngariung nu kadeuleu Allah urang ngaji nu kadeuleu Allah sedengkeun Allah pan ka urang teh nitahulah resep dunia hiji bae urang tinggalkeun makhluk cet nyeplos urang ka Khaliq nah eta kos kitu teh loba nu bisa lantaran Kangjeng Nabi nurunkeun ilmu ka sahabat ti sahabat terutama Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali kemudian terus ka Sidina Husain terus ka belah dieuna ka Ja'far Shadiq terus ka dieuna ka Hasan Basri terus ka belah dieuna ka para wali-wali sanga bisaeun nya mah molonyon tina dunya set teu berat teu nanaon anu mantak lamun urang kuari endek ka Allah kuari merenung saeutik awak coba atuh jasia teh horenganan bareng jeung Allah mun hayang di alam ku Allah ulah resep dunia jasia teh gerak sia gerak Allah cicing sia cicing Allah kicep sia kicep Allah denge sia denge Allah Allah teh babarengan horenganan jeung sia ke encan dicaritakeun bareng teh naonna kitu baheula engke aya kitu mah cenah babarengan jeung Allah aing teh Allah teh eta pelbeloon deui bae pan eta kaji hakikat teh hese ge keheulan kitu baheula bisa jadi marikung ieu murid dia hese lah badak bari hiburan bae mah bari hiburan lain badrak-badrak memang kumaha kitu ngan supaya kaharti tah kade atuh aya Allahan sedengkeun Allah teh nitapan Allah mah maha sagala-galana bener ku Allah dihayukeun salah ku Allah dihayukeun ja Allah mah pangeran lamun bener bae mah atuh Allah teh lain pangeran lamun salah bae Allah lain pangahayukeun boro-borona naon kafir bae ge ku Allah dirizkian bae disehatan bae kumaha kahayang urang ye kusi Allah teh pangeran nah awak sia teh horeng dideleukeun didengekeun ku Gusti Allah jeung dikanyahokeun nah bejana cak Kangjeng Nabi lamun hayang ka Gusti Allah deukeut tinggalkeunlah bebendu Allah di antarana dunya nah kuari aing deuk nanya ka si awak urang sorangan tah tengah peuting nu dipake ka resep kusian naon coba cincin kuari keur usim cincin dia cincin sia resep nah nu dipake ka resep kusia teh cincin tu kusia kan diteudeun berarti kan nu mantak diteudeun geus sia resep eta lah hijab antara sia jeung Allah coba kuari bikeun ka babaturan sia ke di mana hayang cokot deui aduh teu aci kos kitu mah ngaranna nitip tamat bikeunan ku sia cincin sia ayo lamun sia bener cinta ka Gusti Allah ulah kahalangan ku cincin naon hartina cincin Gusti Allah mah maha sagala-galana engke di akhirat sia di sorga loh cincin nang di mingguan mah lah sapira nang di mingguan teu puguh ngaranna virus lain teh ngaranna teh kucubung lain
siamangan resep nyai-nyayanana doang ditipu sia ku nyai-nyayan anu lelempangan di jerona poho ka Allah tuh digulak sia teh kapan katipu ku nu lelempangan di jero cicing ke bolon sia bikin ka batur berani henteu urang mikeun cincin tah aing mah deuk ka Allah teu butuh cincin malah menta pan lainnya letikan cincin menta cincin sia mah ngajauhan ka Gusti Allah eta cincin naon deui nu sia dipake ka resep eta teh hijab salian Allah mun sia resep ka salian Allah berarti eta teh hijab antara sia jeung Gusti Allah sakitu bae masih ngaji ka Irak ka Baghdad ka Iran masih ka Turki ka Yaman masih ngaji ka Maroko masih ngaji ka Yordan masih ngaji ka Mamanage guru torekat majak kitu-kitu keneh ti Kangjeng Nabi ka sahabat ka tabiin moal jauh kajeun teh ngaran torekat beda-beda. Misalnya tarekat Tijaniyah, tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, tarekat Utsmaniyah, Ghazaliyah, inti nama ngabersihkeun kahayang nafsu jeung hawa menuju Gusti Allah. Sok dakur bae. Kuari naon nu dipake ka resep Gusti? Nu dipake ka resep motor. Bikin. Jual bae nya meuli nu anyar. Ieu keur carita. Ente osok ngomong mana sih guru torekat mana aing hayang jasa norekat ulah nanyakeun guru lah siana siap henteu ketika guru torekat mere aturan kos kitu endek teh moal ja guru torekat sepanjang masa aya bae ye law anal mukmin ala kullati jabalin andai kata seorang mukmin di luhur gunung di puncak gunung laqayyadallahu lahu aliman yuallimu niscaya Allah bakal nurunkeun guruna nu bakal ngawurukan kanyana sesuai jeung kahayangna. Guru amil diayakeun, guru alfiah diayakeun, guru mantek diayakeun, guru tafsir diayakeun, ente neuk norekat guruna pasti aya kajeun kuku mage endek henteu. Endek. Siap henteu secara tadi muncak guru teh maneh naon pagawean ngawarung eureun ngawarungna. Lah kiai ulah sok aju kitu cegeuna. Tuh kan, sia endek henteu. Lamun endek atuh guruna aya. Coba ki muslim benda kerep cicing bae di luhur Gunung Cermai. Setahun 2 tahun torojol we. Kan susah dipidayatullah. Norojol sorangan mere ilmu. Lantaran nyaan endekna. Ai urang endek make ge aya guruna masyaallah teh nyaho ungkuk ini mah Habib Rojak ini guru torekat cegeuna iya mana mobil yang ada gini nama saya katanya udah di situ jangan cinta dunia biar Habib aja pan belum sama Habib ji ulah sambarangan aya bae guru torekat buat pokoknya kajian orang boro-boro cicing di nurame, cicing di luhur gunung, endek datang pasti. Ya guru torekat banyak nama hihiberan tuh. Emangnya cara orang kudu dipapageun make mobil asal mobil nu jore embungeun, emang gitu. Ya, kaji podoli coba undang ka Serang papageun make losbak daekeun moal. Moal mantek moal bogaeun maksudna. Ih, sia masuk aju kitu bae. Tuh ai guru torekat batu dari gitu emang ku bagus geura ti heula bae ka ditu engke ge datang ka ditu atuh nya nama teh kudu dipapageun neuk naik naon kumaha nyana teh mah urusan nyana lantaran ieu dunia di mata ahli thariqah ahli hakikat tuh geus jadi leutik sebab geus dibere ilmu toy ka Mekah salengkah ya atuh komo di dieu ka Banten ya teh setengah lengkah tah tuh setengah napas geus datang ka Banten nah iya endek apa ente endek cenah kiai siapa boro-boro endek norekat ngaji mingguan gitu menang ngabesan asa ngabesan bepere tuh kan boro-boro endek norekat betapa muliana santri ente teu nyaho kana kemuliaan santri heulanan di mana coba kemuliaan santri hebatna lamun ente neuleuh make mata ieu doang sapira santri lah tah kos bebek tah kos kitu mah sapira santri tapi deuleuh make mata ieu percis kos wali perjalanan wali di santri emang gua nyana di imah berangkat ke pondok pesantren ninggalkeun kampung halaman ninggalkeun bapa jeung emak ninggalkeun dulur ninggalkeun rekan ninggalkeun berbagai karesep aya di lembur
sasalaman abdi malah dek pesantren becek cicing di pondok pesantren melesat dana ti imah ninggalkeun indung bapa kampung halaman tempat kelahiran babaturan rekanan detolan jeung berbagai kegiatan nu nyana resep tapi nyana ka Allah cicing di pondok pesantren tanya naon nu kumaneh kuari dituju apakah ijazah boro-boronya anak kiai gitu bukan ijazah naon atuh Allah awalan dek jadi wali nyantri heula nu mantap teu bisa dek jadi wali kudu cicing di universitas moal bisa sakola segala moal bisa jauh sebab naon deuleu Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ketika ningali golbuna naro cahaya Gusti Allah pamajikan babawaan harta banda dan lain sebagainya geus teu diinget-inget caplak teu inget danau hiji be Allah Masya Allah pohara jasa panata tetakan Kangjeng Nabi Musa lewat sisi Gunung Tursina didinya kan jeung pamajikanana saat teu nyaho jalan kaler kidul mana tengah peuting anu luar biasa dahaga lantaran keur hamil di dieu kan teu nyaho di mana aya cai gersang anu luar biasa aya wahyu ti Gusti Allah cek wahyu seakan-akan aya perintah ketikeun suku ka luhur batu diketikeun tek muncar cai mantap kami kadinya kamari waduh geus ginum cai eta Haji Podoli nya mandi nya nginum di dinya eta kan urang lamun ngadengar riwayat gitu eta awal perjalanan eta kan wah urangnya hoti Kangjeng Nabi Suhaib datang kadinya nu mantak neangan sejarah na isi cai naon horeng cai eta saat jeung pamajikanana memeh ini anastunaro geus aya di lembah eta di belah ditu geus kadeuleu Gunung Tursina ngan jauh kene diketik cai na hiji tamah lain cai anu diketrok teh lain eta mah cai ngetik suku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tek keluar lantaran dahaga nu luar biasa lempang ti ditu di bumi Kangjeng Nabi Suhaib kadinya didinya nginum cai na kuari kajen ku herang na luar biasa jengeunah luar biasa kami didinya marandi ajeng ngala wudu ai mandi jeung wuduna mangan sakitu popotoanana nu kebal Haji Pendi mah komo datang ka leungit eta HP leungit pohara jasa Masya Allah nah iyalah ngan gitu karena sumber cai meunang ngetik suku Kangjeng Nabi sampean Kangjeng Nabi Musa alaihis sama si kene menyatu teh jeung pamajikan masih kene dedehnya dibawa ku Kangjeng Nabi Musa berangkat terus ka arah Yordan ka arah eta naon garang-garang Palestina tidinya aya ini anastunaro kakarak eta teh keur meujeuna karam keur meujeuna baik keur meujeuna tepuguh ka mana mistina ieu teh jeung jalan ka mana aya dina riweuh aya dina sempit aya dina keur kesulitan nah saat etalah Allah mere keyakinan ka Kangjeng Nabi Musa nu mantap tara aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed tara aya jelema diangkat jadi solihin di luhur spring bed tetep bae kudu masyarakat heula contoh Kangjeng Nabi Ibrahim contoh Kangjeng Nabi Musa katingali cahaya keyakinanana saat baik wal karam Kangjeng Nabi Ibrahim katingali luhurna keyakinan ketika dek dibalangkeun Kangjeng Nabi Musa alaihissalam kadeuleu keyakinanana deukeut jeung Gusti Allah ketika keur aya dina karam buat baik tidinya kakarak timbul keyakinan atuh nu mantak lamun kiai asup ka Golkar moal jadi solihin acan ganti bae ngaranna Haji Solihin kudu puasa kudu keur masakot hayang nempo keyakinan seseorang kudu keur dicarekan ku pamajikan mantak lamun boga pamajikan tilok daek nyarekan tambah carekan atuh aing carekan aing ieu lantaran happy bae mah jeung pamajikan kan teu nyaho urang sabarna teu nyaho sabarna pamajikan hayang anu dicokoteun hayang anu dicokoteun hayang diusapan malah tilok anggeus ban ngusapan ge kaburu nyano nyaho ieu nu hayang nah eta kan moal beres sama kos itu mah tapi ketika pamajikan nyarekan anu
urang tadarruk ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, abdi hidup aja sebatang kara. Pamajikan anu sakitu diparende diberehan bae ge horeng galak lah ku abdi lah geus sabodog deuk dikagusikeun bae tah mulai cak Gusti Allah. Hadza wali. Iyalah wali aing. Sia mah asal geus dicarekan bae ka aing kan. Jieu teh kos kitu. Nah, mantak ge cak abah teh mah. Assalamualaikum salam sih ya. Aya naon ieu kula laporan ieu ka abah aya naon. Majikan kula galak jasa bagus. Jiban bagus. Pokoknya moga pemajikan galak eta geus resep maju. Cak abah teh kos kitu. Ji kiai buku di bebeja ge maksudna ganti ulah. Hook pemajikan galak teh ieu teh ngamajukeun. Maju coba sia kajen kuku mage. Sebab sia lamun hayang dunia pemajikan cicing bae pan sia engke hees bae. Tai kitu mah pemajikan galak. Ka puku tuh boga beas, hees bae, ngejadog bae, tuh kan itu. Mencari, jadi salah kata mencari, pan sia, gara-gara pemajikan galak, pan mencari, bener ente? Oh sih, ngan gitu ke mencari ke kapaksa. Itu kayaknya ibadah. Kurang lamun pemajikan happy-happy bae kan dikekepan bae kurang, tapi lamunnya ngejebris, tual-tual bae. Enggak saya mending ka Allah bae, tahajud urang. Allah, malaikat kenyahuan. No, berarti siapa tahajudnya kudu dicarikan pemajikan. Seperti kos gitu secara zahir mah, tapi aya rahasia Allah. Tak eueuh jelema anu jadi wali ke resep ka pemajikan, resep ka anak, resep ka dunia, resep ka macam-macam moal aya. Nah, ieu keur carita narjamahkeun innallaha mana datang ka kumaha pandangan hate urang babarengan urang jeung Gusti Allah. Lamun masih kahalangan ku babarengan jeung cincin, babarengan jeung pakaian, babarengan jeung mio. Allah kahalangan ku eta, masih keneh panjang keneh. Wallahu alam bissawab.